Upan papatong apa jelek lencong
mata Panjenrada adi nyangakeun ieu putra Bima teh aja Bang Tuka elu kami pisan akang ka alam dunya teh rupi-rupi kejadian akang mah bade disiksik didamel sae dicacak di walang-walang naon sumuhun paripaosna rumaos lepat make jeung kabaraman sagala kelanan kabaraman kumaha aduh adik guru pun kakang nyangakeun beung tangerteukeun suku genteng blok rumaos lepat adi eta senjata konta teh hari manawi teh Arjuna anu nuju Cinekul teh efek teh geuning Aradea nyatana karna boro ku akang teh ceken Arjuna ieu keur hidup ieu senjata konta ari pek teh manehna teh narima si horeng teh lain Arjuna akang teh munu tulung langsung ke Arjuna nya didinya rebutan konta nanginya kitu konta kengengna ku karna ari sarangkana ku Arjuna tapi dikersakeun adi punten-punten sanaos sarangkana oge ieu tali ari-ari jabang tutuka teh tiasa pegat oh kitu timalan mungkukeun matut hati-hati we taliti anu mahawi pun kakang menampi we kana hukuman ti salira pangresadi dedeuh teuing kasep jabang tutuka oge Arjuna tekantun kasepuhan tapi nodama kaulanun eyang salam baktos wae ti sadayana para putu anu sami aya di Marcapada nuhun kasep nuhun kadieu kapayun kasepuhan sawios di dieu amuing araresin teuing tara biasa isim abdi teh ngadampa pagelaran anu sakieu harurung harerangna biasana mah dina palupuh we isim abdi teh teu aya halanganana kuha sakitu Arjuna ieu budak pangna diinjem ka sawarga teh numutkeun ramalan yen moal saha anu bakal bisa ngarengsekeun pacogregan karaman anu aya di saluareun sawarga Maniloka naga percona ti nagara Giling Wesi sabalad-balad ari maksudna mah ngalamar widadari Supraba ngan ku eyang oge ku sadayana para juata mara sanga juata paralumanten bayarobaya teh disaluyuan anu mamalakna manehna amuk-amukan nepi ka ayeuna can angeus disaluareun lawang salapat tangkep selama nangkep teh ayeuna teh musuh wungkul anu ngahajarek ngarurung lamun widadari yakin ieu sawarga rusak kuha sakitu geus ngusahakeun walat dia bala tam-tama dorantaka dikaluarkeun nanging sadayana teu aya anu mangga pulia para juata marasanga juata pararomanten bayarobaya kabeh munur ngacir kabeh jadi pacundang nah dewa teh elehanya euy boa ngajadikeun dewa teh lain ahlina ieu teh kuha sakitu numutkeun ramalan ieu budak anu bakal bisa ngarengsekeun anu karek umur 3 tahun satengah numatak tali ari-arina bisa pegat ku sanajan ku sarangka konta timalan
taku hal sakitu wayahna we dek diinjim ieu budak teh sugan nah bener ieu ramalan teh ieu budak anu bakal bisa ngarengsekeunana jar meneng Gusti petenge atin nira atin bicara meneng-meneng Gusti petenge atin nira atin Mega Putara Kawarlan Mega Putih Wala Salin Sumada Salin Sumada Panengah Pandawa Arjuna sakedapan betenawang sumarganipun peteng penggali kalayan asa pamohalan para dewa anu sakitu gagah sakti mandraguna sadayana daya nu kiat sedengkeun ieu urang kalih anu teu nyaho naon-naon yakin bakal ngarengsekeunana umawi kitu Arjuna bingung kalayan sangsa aya dina manehna Arjuna kaulanun eyang teu perlu nyarita apa eyang kana rengkak paripola hidup yen hidup teu nyaluyuan kana ieu pasualan tapi eyang yakin yen pangeran Bujeng Hinga ngajadikeun kajadian naga persona eleh ku budak moal heseun tingali Pangeran ngayakeun bumi langit sawarga naraka jeung pangeusina teu ngangedekol-dekol acan cekap kun payakun urang mah kada rencana jeung kahayang urang ngadoa we aya ada tah kitu Arjuna teu perlu nyarita daya-daya kaulanun wayahna kasih ayeuna mah urang buktikeun we nanging ieu mah upami naon upami kajadian pun anak sasatna di Rogahala ku eta oray nyata naga persona dugi ka hanteuna bade kumaha eyang tanggung jawab tanggung jawab 100 poe teu bisa rengse kajadian ieu budak mun seug di Rogahala eyang bakal turun tina karajaan nuhun kaulanun tong acting teuing maka jeung 100 poe masih na teteng ngurus ucing cing percaya sanggup urang tanya we budakna hidup jabang tutuka ieu teh nu disaweulkeun teh ngeunaan naon putra teh bade nyuhunkeun PS ka eyang PS teh naon jang tobatnya cek wa oge barudak ayeuna mah mun geus poho kana budayana cu baheula mah gatrik galah sonah sasalimpetan heuh mun cocoan gegerelengan ayeuna mah deuleu make jeung PS teu apal-apal acan dewek mah PS jang aduh ya
aing kaget budak dek diadukeun jeung oray bari jeung lain oray naga bayangkeun ku si lain jeung dewek oge gede keneh naga bari eta budak segede kitu rek diadukeun teuing we dewa geus lieur anu nya ha kurang luhur geus ka mana karepe ngomongna teh pek pikir ku si lain naga anu sagitu gede teh sagede studio teuing lamun jeung naga sari mah alah ampun aing teuing asa pamohalan aing dina waktu ayeuna ye geus lieur ya lupa jebol pembaca yang tapi aya dewek marek percaya we kanu kagungan panteng kene keyakinan segala rupa oge da anjeunna mah moal heseun ha aya dewek mah ngomong si kitu sote tina kanyataan di hiji tempat aya gempa bumi bujeng hingga longsor urug bujeng hingga masjid imah jelemana kolot nini aki-aki orok kagencet nepi ka paeh dipikirkan kana kitu manaha ieu Gusti bet biadab mahnya orok nepi ka teu bisa disalametkeun tuh padahal orok macan naon bersih kene bersih nu mata aya sababaraha alternatif nah ieu teh turunan ti nini akina nah dosa nini akina nah dosa indung bapa ngan anu leuwih eta pisan mah dewek mah yakin yen Allah mah maha dina sagalana biheung teuing eta budak teh geus gede nepi copeteun dina paehna teh doraka mending leutik keneh jadi kasawarga tuh nu matak teh oge ta eta keyakinan anu matak teh antara kagetan nya matak sagala rupa kejadian sok jadi ilmu teh kitu deka eyang teh gaduh musuh anu ngamusuh saha eyang aing ngaranna teh naga percona naga teh naon jadi hidup can apa naga aya oge naga umpi lain aing ngaranna teh naga baruna naga percona naga nayaga percona sanes nayaga kasep naga teh orai gede aya sukuan aya leungunan sihungna rangeteng putra kamari menak sihung di kebon sampe eta mah suung atuh tadi tos miseng jurikeun sihung sanes suung kasep sihung pengliheureyan sia pengliheureyan dewa kitu patut teuing kumaha lamun aya nu ngageugeureukeun geus ya punten tak kitu mana nagana ulang plek-plek aduh tuh mending adiwanieun tarik kawanina sawios ku putra eta nagana ulang plek-plek eyang diheuleuyan naga tah kitu aduh marukanana nagaan panginten wani sok adukeun jeung naga polocot sanes naga polocot naga percona naga pacona tak itu sanggup mangga eyang kasep jajapkeun di mana nagana eyang wayahna jajapkeun Kakang Panjindrada paman kasep nyuwun kedoana putra dek gelus salam sinaga polocot paman
Jabang tutuka anu kasep anak mang cucu ih ayana hari naga teh gede kasep sok ngaleg-leg hidup cing hati-hati anak Jabang tutuka Amuing saha tanya kaputra ayana wani hidup sawios doana we paman putra dek dia adu sareng sinaga porocona geus Arjuna urang pasrah kene kanu kagungan hayo kasep ayo para biasa nih mangga pilujeun kasep sapuju lanjutkeun doa urang lalajo we kasep di awang-awang larian saha kakang bisaya nu ngadengekeun bisaya cak-cak bodas hari tadi mah dewek datang ka dieu sumemah teh heueuh rayat dah eta sareng pangagung tak ayeuna mah pribadi dewek teh lanceuk si laing lamun teh mah Jabang tutuka nepi ka korban ku naga persona sia tanggung jawab teu oh keyakinan teh kemana keyakin gitu teh hah duh cing percanten Kakang Semar tah dina heueuna naga persona cenah eleh ku Jabang tutuka cing inget ieu teh pikeun bahan introspeksi diri maca diri geuning sanajan dewa kawasa aya nu leuwih kawasa sanajan dewa pinter aya nu leuwih pinter sanajan dewa sakti geuning aya nu leuwih sakti timalan Kakang Semar ulah boga rasa kawasa jeung ulah ngaleceh ka nu leutik geuning panustrunganana mah minta tulung teh ka nu leutik hah timalan lain timalan sia gagal di Ciwit nah teh cios maledo karunya tah kitu nu penting mah sok maca diri aya nu kagungan silaing sanajan jadi dewa triloka tri hartina tilu loka alam alam luhur alam sawarga alam tengah alam madya pada alam kajinan alam katilu alam marsya pada eta kabeh di bawah pimpinan ilaing leres nya timalan tapi lamun dipake sombong jeung bedegong dipake mangprung boga rasa ieu aing uyah kidul aja dumeh sampean aja neko-neko sampean sabab jabatan teh nungtut ya panustrunganana mah adalah sanajan silaing ayeuna raja kawasa raja triloka di mana paeh sarua jeung budak angon pada hakaneun cacing di hadapan Allah mah deuleu rekep deng-deng papak sarua eueuh nu punyul ulah hayang diagung-agung ulah hayang didewa-dewa anu bakal ngadewa-dewa mah sakaligus rakyat di mana pagawean hade eta dah
sanajan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Ya eta Hah? Sabab anu leutik mah teu butuh omong ngungkul, teu butuh teori, tapi butuh teh pelaksanaanana. Butuh teh kanyataanana. Nampire punuhun laksa ketika bingahan diestokeun. Kakang Semar, amuing, tah amuing. Panuhun pangarsa Raden Jabang Tutuka teh Mahadewa disuhunkeun disalametkeun we cicing kitu. aya eta watana. Muga-muga we atuh eyang. Mudah-mudahan Arjuna sok Arjuna tuturkeun ka itu. Muga-muga nun Mahadewa tiasa nyalametkeun pun anak Jabang Tutuka. Lara Hingis ku Juragan Bima isim abdi teh nun. Laras di kantune atuh eyang los. Bejaan atuh sia. Bejaan aya kitu teh kiseupan atawa ciwit aing teh. Ya engke mah teu naon. Kakang Semar. Juri. Aya wae. Boro aing ngabebetkeun bejaan ceuk aing oge. Make kode-kode atuh. Mangga atos Kakang Semar atos. Heuh kitu we dek ka dieu. Resi Narada nyandak Raden Jabang Tutuka kalawang selamat tangkep. Sinaksenan para juata marasanga juata peralmatan bayar-bayar di kekanawian nyaeta lalungsur pikeun yakseni Raden Jabang Tutuka mayunan naga persona anu keukeuh nyuhunkeun widadari kitu kaayaanana. Lajeng lawang selamat tangkep muka nyamurang kalih dilepaskeun ti lawang selamat tangkep lumampah nyalira. Ya dewek oge jeung juragan pangaulaan menta dilepaskeun ti lawang selamat tangkep ka itu. Iya teu naon dawala cepot gareng. Oge Kakang Semar wayahna nyumput tinu Suni. Agan wayahna we anterkeun dawala anterkeun nepi ka laneuh da geuning jauh keneh tempat merbayaksana sinaga persona. Hayu ada kumaha tugas jadi kewajiban kadejang.
Raden sing atos-atos bagur naga tegalak lu ulah lalawora Mang Cepot mah bujeng hingga ku naga ku hileud ge sieun lu ulah lalawora ka Sep mudah-mudahan Kasep bakal jadi sejarah ya bagus upami leres Aden tiasa ngelehkeun naga persona wah moal teu jadi contoh engke 1000 tahun nu bakal datang jabang tutuka anu ribuan dede aing asa teu yakin budak ngelehkeun naga kada sarua so acang saya mah Sakiring sabarang teh mau ngalewan apa kasumana kasumatan kaparung teh aneh kau judaya sumanget urang berjuang wanita rum korban jiwa Kumulara di pawanangan serah Wanat dekat lupa madekan langit dan kamanusiaan pahati sidik langit cucu seorang fitnah turpangriman ibu hajah ini utang tuh aya sok mata aya Dekaur rek tumanana tuleh kana musibah ngangkakeun ka oma Kumaulah kana kadar sifat mah musailah sok kengingung si basa sarang kisi aya pahala aya payus pun sini elingan bapak insinyur Mulyadi Miramar pantas pun silitu Bangkani sini ajangan dumasan kamanusiaan dumasan mah maanggeng wis kena dihimpin nasti kersah yang widi
dihimpin nasti karasah yang widi Astra Jinga Dawala oge Arjuna tika tebihan teras-terasan dina manahna pinuh kucang saya hariwang gitu kayaanana ngeleng nengkung Aden ngeleng nengkung gera gede gera jangkung gera sakola nuju nun tarima gera inung inung nuka kanung salapan bulan melenung tapi inung hante punung dages takdir tinu agung sanajan nyerikna kalangkung langkung rajin inung rungsing anak rungsing inung tara ieu pusing merelek itu jualan tidak cimang oge neleng neng tet neleng neng tet gara resep kanu neng tet montong di papatahan teu balik siapa gek bukan lanjut da teu kudu di papatahan kanu kitu patut gegenya sorangan lain kedah dek kabitaku eta dana siling lamun nyarita lamun tungtung teh ungkul kitu murwakanti nya kitu ta eta teh basa teh Murwakarta Murwakanti oh ta eta aduh ngajan bapaknya ke anak tapi bapak kinit ke Pontianak da teu nyambung atuh apa nak ngungkul Asia ke Pontianak nah tuh jauh-jauh ke Pontianak nyatina anak tuh apa digawe ka ditu jadi sanajan bapak ayeuna nya ke anak tapi bapak rek init ka Pontianak mung cicing di kadupanak apa nak ngungkul teh jauh sabab bapak teh sieun ku kunti anak teu pan anak ngungkul aduh ampun tah kitu sanajan bapaknya ka anak bapak rek ka Pontianak mung cicing di kadupanak sabab bapak sieun ku kunti anak sabab sieun ararateun teu nyambung ampun alhamdulillah yang moga budak teh ye jadi pemain kalung hade sama ada mudah-mudahan wae si naga palacona bisa dipaehan ku jabang tutuka mudah-mudahan kasep upami aya engke teh aya orai panya nya orai teh logodor gede ka dieu naga tong asa-asa deui cocok we panonna gegel ku hidup simpel canten tong bujeng hinga naga sagede jangkrik sanajan naga sagede belut oge teu sieun baru kana meureun naga teh sagede belut baru kena leutik baru kena cacing urangnya naga teh baru kana naga teh tinggi aduh ampun penasok di bawah negir cing kapan ieu teh ngawayang teh di TPI titinggi heug basa Indonesiakeun ta eta basa Sundakeun da urang Sunda teh kudu ngarti heuh ta eta sato nu ngarayap nu sukuna panjang teh luluhur aing ngaran lemur jeung ngaran sato teu bisa di Indonesiakeun itu udah loba geuningan
anu jiji ka Jakarta ning lemur oge di Indonesia keun nya pajakeun teh ti air bambu iket naon air bambu iket teh ciawi tali maksudna mah Gusti Naga Allahu Akbar Den waduh Hei 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 dari mata turun ke hati dari mata turun ke hati di pati sakepo kauleun tong nuturkeun aing sugane widadari datang tong loba-loba ting besi sieun beli kamar mangga enggak Yor Praba Yor Suparaba Sinaga poloco teh ieu nih. tah pihujaneun kitu uluh atawa gara-gara widadari rek datang pantesna teh heueuh ngajingjing payung di tiung kulantang nya tah heueuh maksud teh kitu heug di jero payung teh dibukakeun teh bugis mah heueuh maksud teh eta maksud teh barang berai teh dibukakeun eta turu payung teh bilatung wungkul tuluy we dihanapna teh aya peuyeum ketos peuyeum ketan moal kaning deuleu urang peuyeum ketan mah urang ditu deuleu urang kuningan teh geuning urang Cibeureum mayayat heuh nu di emeran teh geuning tuh ya alah palang siang ini dulu aduh mudah-mudahan aing tidak tadi ngadoa we nya muga-muga we Gusti ya doakeun eta budak dek kapala laur aing lah mun sagede kitu dulu naon teh manu kuntul belah dicucek itu lol-lolan anu hiji deui mah jiga engang Supraba dewa-dewa beak sabaran kaula ieu sabab waktu geus beak jangjing aing poe ieu teh dibikeun widadari Supraba dina harti hancur sawarga
asaku kabina-bina teuing ieu hate da puguh ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese Supraba mun puting mun sare kaiimpikeun mun berang kabayangkeun keur dahar keur nginum keur mandi teh kadeulu we eta cangkeng ceking gado nog sapotong pangamung kuung-kuungan pipi lirik katumirian waosna lirik gula gumantung halisna ngejeler pae mangkaning aing teh ngaran teh naga percona tatungtungna aing ngaran naga percona kawin ka Supraba tupan cocok ai Supraba teh urang sawarga tuh adu manis pisan mangkaning barayana eta teh Supraba teh dewa-dewa aing salakina naga percona tigiling wesi ai lah jauh teh mah aduh ai pek aing boga anak ngaranna Embeb wah teu nyambung teh mah ulang gelut naga porocot sok sia ulang gelut jeung aing naga porocona naon teh amatir ti mana nya nu keur ngabrik kitu aya sora mun ngajelengeng ka ina ceuli aing kadenge naga polocot sok sia ulang gelut jeung aing nah sada sora si Saswa oh sada sora si Ucir saha ulang gelut sia naga polocot jeung ulang gelut sia kulangan ye wah dulu itu anak widadari ngencar keur ulin meureun dulu itu hei jalu mana teh jalu nabi kangna ulang teh lalakina sok sia ngaranna saha jalu ngaran kula Jabang Tutuka ari tuang ibu teh ibu ai bapak Kangjeng Lama ulu urang mana ujang teh ulang ulin yu ulang gelut jeung aing abong bebenyit ya ka wa nya anak dewa yuk cika dieu kasep ka dieu sia ka dieu ulang gelut jeung ulang cocok mun di kasep dulu yuk daek dikukut ku abah ulang aja sia sok ulang gelut ya naga euy neke kana leungeun aing lucu kasep dulu lamun ieu budak dikukut ku aing heug di aku anak ku aing geus gedena mangkaning aing teh cita-cita teh hayang boga anak widadari teh hayang boga anak jadi manusia nggak ai ujang teh daek dikukut ku abah ya bukan dia kabar cika waduh bang aduh kasih ujang tinya kasih ujang ti mana colocok abah cika colocok abah iya gini iya sia nyonya titit nanaon dan sia naga colocok abah bang aduh kitik asa cucuk kitik ketek aya ku lucu ieu budak aing teh hayang boga turunan teh model kieu uluh nyaan kasep jalu seungit kieu ieu budak jor atuh indungna pancesnya teh Supraba teh geus boga anak
Pantasnya temurunan tah lamun bogoh cenah meureun ka indungna tah anak aing pikanya kitu meureunnya. Heuh meureun. Aduh, aing hidup teh saha ngaran teh? Jabang Tutuka. Heh? Jabang Tutuka. Tutuka. Ari ibuna saha? Ibuna teh Kangjeng Ibu. Canyahoun ngaran indung gurunya. Aduh, dupi tuang rama. Bapak Tutuka teh Cinang. Nang mana ya teh? Ulang Papak Selang. Oh, si Bima gurunya maksudnya mah. Tobat. Oh, anu sok unyam-inyam. Aduh, plastik kersayang tumampara. Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba. Ieu Jabang Tutuka ditangeuy ku dua dampal leungeunna ieu naga persona dialak ilik da puguh lucu. Nanging barang saket ieu Jabang Tutuka gila ningali buburi leunganana panonna ieu naga persona. Lajeng sakaligus ditajong atuh naga persona ngajuralit ngaburi nyai maklum panon anu ditajong. Waduh duduh teuing kasep. Goblok. Aduh mata aing sabeula ngaburi nyai. Kurang ajar sabebenyit edan. Kabida si aing teh nyaah. Kurang ajar. Oh yo eles ya Lain eleh goblok. Sia penastik kersayang tumampara. Ieu Jabang Tutuka ditewak lajeng dicetrok dugi ka mungsrat getihna. Atuh para dewa anu ningali di awang-awang cing jararicing karocea komo Arjuna mah dugi ka ngalepek. Ditangeuy ku Semar Badranaya disanga. Kitu kaayaanana kajadian disaluareun lawang salamatan. Aduh patih jeng mata aing pangubarankeun deui ieu. Mat kunaon Gusti kunaon. Waduh silakan deui budak dan julungan. Sapraptane pun ieu Batara Bayu kengeng pancen Tirsin Narada. Nyaeta ieu murang kalih disedot ku Tanaga Bayu, Tanaga Batin hingga kumelayang digegana wiyati nyaeta maksud dicanak kapayunan hiang otipati Jakarta. Aduh, silakan Bapak. Ampun, ngemasing pati tumakaning perlayat mubah. Sadayana daya anu tegempeur kaayaan sawarga maniloka widadari pating jarit para dewa pating karocea utamina mah pawurku ancaman Bima upami ieu Jabang Tutuka teu mulih deui ka pringgandana yakin Bima bakal ngamuk. Jadi katurung-katutuh kaayaan sawarga maniloka kitu kapawurna sadaya. Atuh panustrunganana
diayakeun gempungan sadayana para juata marasanga juata parlemanten Bayarbaya nyaeta di balik marcukonda kaputusan Hyang Otipati Jagatnata ieu murang kalih teh kedah dilebetkeun kana citakan jelema lajeng dicampuran besi persani wajah perak timah sareng sajabina kitu kaayaanana para dewa sadayana nyakseni kana ieu kajadian atuh Hyang Otipati Jagatnata nyaeta ngutus ieu Yamadipati wireh ieu murang kalih kedah dikeum digodog dina kawah candra Yamadipati salah sawios dewa anu ngajagi kawah candra di muka dabongana atuh ieu teh sawatara tina kasalahan tapi tina kasalahan ieu teh mudah-mudahan we sing jadi hikmah sing jadi ilmu sagala rupa oge sing jadi peurah hei para dewa sadayana hengge ieu citakan rek dibuka kalayan ieu murang kalih rek diabuskeun kana ieu citakan menta supaya dibantos nyanak besi persani wajah perak timah sareng sajabina urang gencet urang gemleng dina kawah candra di muka panasan ya seunana leuwih panasan engge atuh kaayaan kawah candra di muka nimulkeun sora anu luar biasa cing gelolotrokna Yamadipati Yamadipati ulan kumaha rengse kantun muka ke atuh da panas kene alah tiis alah aduh buka ya budak digodog dulu biasa nama di lemur aing teh sok ngagodog hulu domba panai balik nabuh teh dina juru panggung teh sok aya hulu domba sok digotong kadang-kadang dewek hayang hulu domba eueuh geus anu mawa Kang Tardi nu sok kitu teh aing geus asak tah cenah nu leungit teh kitu aing Kang Tardi ulah sok amak-amakan wae cenah sia cing dan anak sia ge milungakan yang kitu aduh mudah-mudahan yang digodog euy digodog dina kawah candra di muka digemleng dicampuran besi persani wajah perak jeung kenur sugana kena jadi urak ya ana tuh sekali-kali mah kudu gagal aing teh 10 hiji
Ya, mudah-mudahan ya budak teh di mana-mana geus digembleng di kawasan di muka boga gawe di Batam. Heh? Wilujeng tepang ya sareng urang Batam 15.000 euy urang Batam jadi nya. Omo Bapak Haji Ismet mah. Bapak Haji Ismet Abdullah eta teh gubernur Riau. Aduh. Bapak Dedi S. Komarudin Kapolda Riau di Garut teh. Aduh. Ingat Garut kitu teh ingat ka si Ucok. Ucok si Galantang. Sebelah dah. Jeung Kang Ading Bandar Domba. Mangkana ieu budak teh diekahan baheula teh 2 dulu domana ge ekahan teh. Domana ge ti Pak Haji Oro itu ti Ibun. Tong mah teuing kitu ngajua ka Kang mah. Domba teh heueuh. Saat teh nu harewosan duh juga teh kadenge. Buka aing. Amuing. Dulu itu Indonesia gede kieu. Waduh, kumaha? Parantos jadi. Oh ya. Hidup ya Adipati hidup. Ulah. Naon? Budak jadi gede. Bisa wujud tuh. Budak jadi gede. Segede kolot. Budak jadi segede kolot. Udah kolot tuh. Dulu itu budak hayang ke kolot. Aisyah yang syurikeun wae. Ai ketua. Budak. Aduh, ampun. Atawa kolot hayang ke budak. Aduh. Dulu, naon? Budak aing mama budak. Aduh, ampun. Lain hayang ka kolot, sagede kolot. Mangga dihaturanan linggih. Nyawa Adipati Jagatnata. Adipati semau arencana maya semah kaula ini dedampas sampean pangresa Nuhun kasih geningan ya geus sagede kieu. Uluh punten teu diwartosan panas keneh menawi. Ya. Betara guru kasunut. Ada panas keneh tanggup bulan keneh wae. Sarua we jeung aing nya kasunut mah kajarete. Asami we. Arjuna Kaula nun tingali ka dieu. Amuing adekku. sukses Digawe teh ya Adipati. Amuing. para dewa. Ayo kumpul. Dihaturkeun ka para dewa sadaya. Mangga kempa. Tapi didinya we tong di dieu heurin. Cing percaya Arjuna geningan tacan aya nyawaan numawi mangga linggih-linggih.
ngawasa tarapas sakarepna urang gunung manik kuningan anging ka istri pribadi dipiri parawiakan nusantara puyani olah dimirak marang kawirangan isturaos tekupingna saluyuk jatri Curug Agung Negeri Bandung Ibu Hajah Suhayati Kemelan jeung wiyawiagana Neda Agung nya paralu neda Cemar Hampurana Pak Haji Ayang neda Cemar sakit temun salah silih hampura Pak Haji Nanaes mun salah silih hampura bingah amarwata suta bingah ke giri-giri bingah amarwata suta bingah ke giri-giri ke giri-giri para dewasa dayana bingah anu taya papadana kuayana parantos ngalaksanakeun gemlengan jabang tutuka dina kawah sandra di muka diwari ieu murang kalih teh jadi sami dewasa salirana nanging teu aya nyawaan kunirahangan dika adi Kakang Panjinrada geningan teu empes-empes hartosna teh ieu teh sanajan wujudna parantos sagede kieu tapi gening teu aya rohan teu aya nyawaan nyangakeun da pancen kaula mah mung ukur sasamut ngagemleng da tadana ge marot ayeuna dijahit maot keneh nyangakeun piraku hirup atuh da puguh dina seuneu jadi godok samut nyitak kaula mah nuhun
karena naon rupaha gawe anjeun Yamadipati Syawang Suna kumaha geuning eyang penting nama ulah geuning pun anak teh sadaya teu tiasa hirup deui teu hirup kaula nu tenang Arjuna sagala rupa oge ku gempeur reuas jeung sajabana mah bisi melengkung bekasnya lahan sagala rupa oge kudu netet tarajenin sakamalan nungtik lari mapai bukti nyucruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta ipis lapis kanal tapa kaituna kudu landung kandungan jeung lair aisan laras muga-muga sadayana para dewa urang sami-sami meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan urang samikeun frekuensina pusirkeun dina emutan muga-muga ulah kakenaan ku owah gingsir sepi tentrem ayem urang sami-sami munajat kanu kawasa mudah-mudahan ieu rohna anu jauh cing cunuk anu anggang datang cingan cik asuk baju miraga sukma deui sakitu pamenta kaula mangga urang sami namprakeun panangan kiwa kalayan tengen mangga adik hinge kunyebat jenengan Allah nu sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib meredih sangkan sapa mulut kinuluran sapa jati lekana sangkarna dewa parusa sangkala enta kala enti sangkala menta kala menti gara sangkala kalaman desa gawe babarengan teu bisa kusorangan tetep kudu gotong royong urang ngamuara dina hiji tujuan pikeun nyalametkeun sararea nagara jeung bangsa wayahna urang pusirkeun dina hiji gawe anu eta gawe teh matak jalametkeun kuhal sakitu wayahna ieu kudu aya dewa widadari anu dipinahkeun gawena ti sawarga amuing uluh jang kudu aya dewa anu dimotasikeun nya euy dek hayang ka Riau we hayang panggih jeung Bapak Gubernur Riau loba urang sudah teh di Batam teh aya malah 1000 aduh alhamdulillah Gusti Maha Agung budak geus bisa ngomong paman kasep itu juga Mang Cepot nya ieu Mang ya Mang di dieu Mang ka di jantong entong nya tuh saya tadi nama ai mangiring entong cenah euy da eta milu sok karugikeun aing mah tah kitu kasep Arjuna timalan Kakang Panjinrada kaulanun saha bae rupina anu kedah dialihkeun damel teh di guru ieu demi kasalametan sararea timalan demi kasalametan balarea timalan sabab lamun teu kitu urang bakal kena ku ancaman Bima keur masih naga persona ngamuk ieu teh bakal katurug katutuh ku hal sakitu wayahna saha anu diperdih teh dewa naon bajing ngiring jeung tapak nenggala
nyaeta mentas supaya cicing dina kensa jeung katuhunana ieu budak sing bisa ngangkat leungeuna. Jadi kiwa kalayan tengen teh diancik ku baji ngiring sareng tapak negara. Leres. Oh, mangga. Dihaturkeun ka para cuata mara sangat cuata paralemanten Payarobaya. Disuhunkeun atrapi dihaturanan lingi baji ngiring sareng tapak nenggala. Dihaturanan mangga. Diaturkeun ka bajing luncat sareng tapak Dodi. Salah. Aduh. Aing haturkeun ka bajing bikang sareng tapak Panajagan. Heuy. Lah. Tong cocorowokan wae atuh gelo. Nah, eta si cepot. Sastra jingga. Dan tong heureuy sampai si palengpeng ke. Cing atuh pingkeun mah ulah dibawa. Da ngingiclik wae kaulanu. Mangga diatur lagi. Tanera tangan demam Tanera tangan demam paglingan Dewa sampul prata Dewa cahayana hayun sasmi ngahaturkeun semahong arcana maya kaula pun bajing ngiring kaula pun tapak mengalak kaula nu ditarima pujastuti anjeun dewa bajing ngiring lan tapak mengalak malan kaula nu ya karara resep kitu tu bajing luncat aduh bajing luncat jeung tapak bisu Dainai syeta ngan ngabodor we. Tuluy sing serikeun deui ku manehna. Daing mah hayang seuri. Kenapa nu geuleuheun mah kitu. Teuing. Aya nu ngamek Batra Guru lah seuri cenah. Mun dikaput mah sungutna nya euy. Aya teh tadi naon teh pet sada nu hitut. Silaing dola. Wayahna demi kasalamatan balarea anjeun dek dipindahkeun gawe bajing ngiring tapak nenggala kaulanu demi negara demi bangsa demi kasalamatan memangat teh teuing bujang hiya kapurut marganing tanaga larapati kasangakeun estokeun kaulanu
ya tak gitu nu digawe bener mah dek dimutasikeun teh atoh atuh dah kumaha bareto panginitan geuning dina nyieun proposal dina eta teh dina lamaran sanggup dikerjakan di daerah mana saja siap aya dipindahkeun mung kajen sugak sogok nih dibelaan dudukun da penghasilan gede di dieu ada nggak yang neke ingat tak gitu kamana kaulah nun tapi date jauh hubungan mah terus kenca katuhu ieu budak nganu ngaran Jabang Tutuka wayahna anjeun anu bisa ngobahkeun dua leungeun antara kenca jeung katuhu suku kenca jeung suku katuhu diestokeun mangga kaulah nun sakitu wayahna we ayeuna keneh mangga kaulah nun sok mapek bayu rap sidakep sinuh tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa kaulah nun mangga den nirah kingkang ngawatek aji kang lindewi ngawatek aji danar-danar ya wayahna dewa wayahna kasadayana para dewa para cuata marasanga cuata parlemanten bayar-baya oge pangresah yang ngotipati ngahaturkeun rebunuh lasa ketika bingahan wirih kaula baka pindah gawe ti sawarga kalayan hapunten dina salabeting kaula kempal di sawarga manelo kabilih aya kalepatan ageng sumanten alit muga tiasa ngamaklum inggih aja inggih wilujang widadari sabta pangrungu mentas supaya pindah ti sawarga nyata pikeun ngatur dina jero sirahna Gatot Kaca oh ieu Jabang Tutuka takuha sakitu mentas supaya dihaturanan widadari sabta pangrungu eja wilujang dihaturanan lagi tapi nana mengaturkan sembah pengarsana waya kau nyupan jenengan kaulah nun pangresa ditampi nuhun sabta pangrungu maksudna kaulah dina waktu sayeuna anu kedah dijalankeun ku kaulah teh kumaha kaulah nun duh pada hamun minta dibaturan ke dewek mutasina nya euy jeung dewek mutasina teh nya euy resep dewek ka awewe capetang kitu teh rumah tangga teh hayang pasea we ngapoe nah teh jelema teh Salo wayahna cing bisa ngarekam naon rupaha nu kadenge nu katingali jeung sajabana tapi nu damel kaula nun mangga teh teuing mujeng hieu kapunut margaring tanaga tari oge panarapati kasangakeun sakitu sok atur sakumaha istina punyuk sumangga kaula nun wilujeng pilayan sadayana para widadari oge para juata marasanga juata permanten bayar-baya inggih aja inggih muga-muga kekuatan Gusti kodrat irodat kersa sareng pangawasana
kalayan kersana, kalayan pangawasana, kalayan ijina, kalayan elmuna, kalayan rahmatna, kalayan pitulungna. Asupna baju miraga sukma kayu murang kali. Lilir ya marbangun. Lilir ya sareng alenura lilir yang merbangun kayangin sareng wis kelatihin kinasti sayang wis kelatihin kinasti kersayang Paman putra Jabang Tutuka. Aduh Amuing paracis bapak na eta sorana Jun laras hebat gitu anjir. aduh dulu itu keren aduh rambutnya di rebonding teh gitu lain aduh masih singa ya jika BTA dan gitu na aduh Mang Cepot ya kan ya kadieu alim atau saya dia isin tuan tu dah aduh eyang sadaya-daya bagja kakang Panjin Rada hidupin sueyang Jabang Tutuka tesangka tingkas Yamadipati nuhun Sawang Jun dengan segala rupa persoalan tetap bisa kusorangan kalayan tetap kudu ngalibatkeun jalma nu dihanap di dieu atuh mudah-mudahan wae adik bunga hiji antara dewata masyarakat dunya oge Kakang Semar saparakan sakekan nuhun kasadaya sauyus putra Jabang Tutuka bade neraskeun okopi kalan pati sareng Sinaga Persona. percaya elingan anak aya leres Jabang Tutuka itu tapi deka saya yakin dan upaya mau bisa balik deui ngomong sancur sirahna tak mungkin juragan Arjuna we katipu cenah eta nemalan turunnya Jabang Tutuka apan widadari jeung dewa nu dua cara rasu pajero biang teuing eta nu ngomong nama tapi teu bejakeun ceuk dewek bisi ngambek mulih hate teh mah wayahna kasep Tau oge para dewa sadayana ya wayahna kararaul kayaknya kaula dekaul kaya budak nyaeta dek mereng ngaran Gatot Kaca Gatot Kaca sajabina ti hidup ngaku ngaran Jabang Tutuka teh Gatot Kaca Gatot Kaca dihaturkeun ka para dewa sanes Gatot Gaca tapi Gatot Kaca kada ulah lepat syukur banget Tieyang ngaran hidup teh Raden Surya Pringga
Surya Pringa ayo hidup ti Eyang Batara Bayu Pingaranan hidup teh Bayu Putu Eyang Kasep Ibrahmaya sajabana ti Jabang tutu ka Pingaranan hidup teh Krincing Wesi aja Krincing Wesi catat kan apa Kasep apa aduh hebat gitu daya tangkapna luar biasa nuhun Sabta Pangrungu ciri-ciri anjeun geus digawe nya da asli gatot da asli Jabang tutukanna mah eueuh nu aya mah eta we geuning Sabta Pangrungu bajing ngiring tapak nenggala cing mana manusiana cing mana hai Kasep ti kaula Batara Sambu Pingaranan hidup saha nyambungan ieu hoyang nyaeta Kancing Jaya ayo Kancing Cetet atawa teu di kancingan nah moal eleh aing mah sieun eleh ku dewa pangna aing muncul ge atawa lahan kancingna lain asih cepot kabina-bina teh nya macut oces eta mah hayangna teh dicarekan jeung disengcerikeun eta mah teh disengcerikeun pundung ning Pingaranan hidup saha eta Kaula Batara Basuki saha ngaranna teh Badalungan Cikuring Badalohor atawa Bada Magrib atawa Badalang nah moal eleh aing mah aduh lain aya wae aingnya Jang wah dekaul cu sajabana ti Badalungan teh badati dieu deka mana cu kadewe cing ati-ati jiwa majalaki deuk arunya dewe ya dewe aduh eta si Uwa nepi ka kitu wa tong bodor wa teu nyari ah ya eta si Uwa Bahro Arimbi Suta ayo Bima Putra ya Putra atuh nuhun Kasep hidup sajabana ti ayeuna boga ngaran anu sakitu lobana catet hidup bakal bisa ngambah jumantara waduh tah ieu wayahna pake tarumpah cerama nu kieu mah cupu nah ari maneh tarumpah lamun eudeuh kieu teh bungkusan ku karemong tah kitu sareng saha eyang teh jeung gaib Kasep eyang mah tara jauh ti gaib timbalan pake ita rumpah kansana tarumpah naon eyang madu cerama oh tarumpah cerama pake ku hidup nom eta tehnya eta tarumpah cerama teh pikeun ngejat nejeh jeung nojer pikeun ngablesat ngapungna mahayoh para dewa gunakeun kasaktian anjeun sorotkeun ka ieu murang kali Jabang tutuka lajeng Batara Bayu anu mingpin nyaeta ngawatek aji waringin sungsang
Wayahipun tumaraping awak tur jaksu kemar garap dengan deming siang garap dengan deming siang angak kalaning wangi ieu budak kurang pakaian krean takusuma mangga adik guru sinjang wasunona timalan kalayan gelung cupis ya prahasta kuncalkan sana alas-alasan kancing Garuda mungkur muga-muga ieu krean takusuma ku hidup ulah dilaan timalan mangrupakeun hiji kakuatan oranana beraja hingkang tumama naon hartosna moal aya pakarang anu bakat teurak waduh Arjuna boga pahlawan di Pringgandani amuing ya taras ku anak-anak dewek anu dicocok teh Satria Baja Hitam Power Ranger McDonald ayeuna Gatot Kaca ge aduh luar biasa bajuna pakaianana ditata anjeung sajabana pada harina jero ciki teh Gatot Kaca namanya heuh dina jero cocokan mun asa dijajah teh pada harina black kurupuk teh gambar cepot ieu lamun dek kalestarikeun budaya urang nya geus kali ini teh nyeri hate euy kalah nyebut keras sakti begini padahal dewe ke boga anoman pek pikir ayeuna di ditu mah jeung aya Sun Gokong padahal di dewe ke boga si Kastop pek pikir tuh ya aduh aya wae aing nya ngan aya wae korban ngomong dewe aduh sakitu sok ayeuna mah sawyos putra maksa neraskeun lampahan nyaeta modalan Sinaga Persona paman bralu mampah kasih kami ayo berangkat aja Bagja timalanun urang lalajo jabang tutuka oko pigelan pati jeung Sinaga Persona mangga apunten bae tidak gur kaing hambal-hambalan walad dia balat tam-tama dorantakan walad dia balat tam-tama sawarga para dewa sadayana pada nyakseni Raden Jabang Tutuka Gatot Kaca lumampah ngajugjug kalawang selamat tangkap lan keluar atuh di luar parantos regreg patih sakepo sareng balat dia balat tam-tama nangtang para dewa margin Naga Persona di kemah nuju haharagungan socana tilas ditajung hei para dewa sadaya
Ayo kurang ajar buka. Bejaan lu. Ayo wayang keur hirup mah kitu wayang we. Kamera teh. Hei, wong sawarga. Ayo kurang ajar. Dunungan aing nepi ka pusat socana. Gara-gara aya bebenyit urang sawarga. Dipikeun widadari syukur teh dipikeun ayeuna kena hancur we. Bangsat. Naga sakepu. Nafsu ngakuduk-kuduk amarah teu kawadahan. Para dewa dibikeun widadari nuhun teu dibikeun amuk aing ye di bagian orai kobra orai sinuk orai kisi orai welang jeung orai hejo geus siap orai samsa aduh hayangnya hoe aing patapang deui ayeuna teh ane ate bati seseblakan ukur nambah halaka ewu Pak Haji Andung sok matak jadi pambal pikir pohonan mamamitan urang garut
dunia merbayaksa wala tiap tam-tama giling wesi sikap pedang tamesir kadabini can rasa panah limpung Gusti Naga Sakepu ya tengenai Sang Nalendra Prabu Socana nepi ka bocos sabeula numawi waduh eta bebenyit ngadon diasongkeun kitu ta ai jelema geus ka mana karep teh kalap jigana dewa-dewa teh der bebenyit tibikeun jeung eta layon-layona kumaha eta tengah hina ka bangsa urang pajar kerja cenah murid moal teu kieu ceuk na hatena teh wah ku bebenyit kekeok kitu moal teu kitu bisa jadi ngaledek pisan hei para dewa awas ya ku aing hancurkeun sawarga Manaleva cing kumaha carana ieu ngalatang ka kai we urang totongkeun kana kawasan dari muka tah kitu dulur lawang saha nu kudu dibalur dulur oh dedengean teh dibalur kumaha ieu teh jadi widadari teh dibikeun ku dewa oh pedit rupina mah padahal atuh Raja Uing teh entong make jeung kawidadari anak Uing oge geulis dah ya lain babat lain daging lain hartina teh lain babad lain tanding eta oge atuh genti we ku kerewedan goblok kabina-bina teuing apan lain babad lain tanding kena teh jadi panyerewedan pan bukti nama jadi panyerewedan urang sarerea numatak dina lebah di urang teh tetep ai kapalai raja mada urang membawahan kudu dilaksanakeun kapalaina hayang kawidadari ngaranna teh Supriyadi Supraba tah eta nah atuh kulepat anu dimaksud teh eta widadari Supratman Supraba aduh nah atuh poho deui punten we dasanes disangu dihaja airnya tak eta maksud teh gajing aduh wah daun ningali Gusti itu aya anu datang nah mana
dewa dek dibikin mua. Gusti Agung. Aya naon, Dek? Eta dewa ngantilkeun bidadari nepi ngagoreng batu. Geulis keneh anak aing. Aduh. Gusti. Aing bisa ka bidadari. Kugu aing ka bidadari. Ampun. Anak beyo. Alah. Apres. Eta mah aples atuh. Kaula lain dewa. Saya ngaran kaula. Ya. Ngaran kaula teh sabenerna Krincing Wesi. Krincing. Pancang kilung. Ku pan papato